Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanania Nurul Alfakratul Ain kelas 7B. Di dieu abdi bade main kaulinan congklak. Hayu urang main congklak. Hayu nek. Nek tempatna. Oke. Tak ieu congklak namina. Ieu anu balobang kieu teh disebutna anggotana, ieu indungna. Tadi isian ku ieu. Ku bayang naon di sana? Yang warna putih. Ieu teh namina naon nek? Kewuk. Tak ieu teh kewuk. Tak ieu jumlahna sauri sampai dietang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tah ieu na ge ungal-ungal liang teh diisian ku 7 kewuk. 1, 2, 3. Jika nama kewuk bodas teh cekak. Oh, Campur wae kitu. Batana we bayang hideung we. Campur we tuh. Anu sabaris bodas. Anu sabaris hideung bukan bodas kirang. Jadi campur anu opat liang mah ku warna hideung kewukna. Tah, cara mainna pamainna teh aya 2 urang. Nu saurang anu hiji baris ieu, nu saurang baris eta. Masing-masing mun mimiti main bareng. Sing saha anu pangheulana sep eta eleh terus anu masih kane aya neruskeun deui main. Ya ayeuna ngawitan sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sok. Sok mana we terserah. Ya, eleh, nenek masih main. Ieu hiji, ieu seueur da nenek mah meh engal seueur eta indungna. Ieu namina ditembak, tembak ka dieu. Jadi ieu kan kosong, jadi ieu berarti ieu kasembak tah. Istilahnya ketembak gitu. Ini atusan mainan terus tah ieu tah. Sebab ieu tinggal tilu deui, sarana kieu ya. Pan ieu hiji 2 3 4 ka indung tah tingali. Ieu tah ieu aya 4 tingali. Tah. 1 2 3 ka indung. Kan masih 1 2 tuh henteu. Henteu. Eta di utakeun main keneh nenek mah. Hebat nembak deui seueur asik. Sok ente. Terus kosong teh ayeuna
Hana terus kang sabaraha eta na dieukeun kana dietakeun deui. 3, 4, 5, Jadi ketinggalan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hiji 2. Nah, berarti Hana pecakna aya 4. 5. Oh, ini ente 4 kan iya ya 2. 4 jadi oke anu nulikeun itu nenek dan nenek meunang tak kitu carana. Terus sampai duikeun ka sep. Manfaat kaulinan congklak. Hiji, katangkasan. 2, ngalatih ngitung. 3, ngalatih strategi. 4, main babarengan. Sakitu rupi nama main kaulinan congklak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.